harus kita gapai mimpi setinggi langit dan seluas angkasa. Bukan mah poe ieu mah nya. Urang teh arek nyangan. Pidueun anu mah kuduna teh nya. Tipis dompetna. Wah, pagi hari ini sangat istimewa. Saya sehingga mencium aroma-aroma embun-embun. Jangan, Ujang, itu tadi suku Ujang kena kepala saya. Kamu tidak sopan kalau cek teh. Ada orang. Ada orang, kamu. Saya mau keliling-keliling dunia seperti laptop si Inyil. Laptop si Unyil kamu. Ya, Ujang mau kemana ini pagi hari? saya mau pergi dulu. Pokoknya saya mau main-main. Bagus atuh main mah, tapi jangan bandel ya, Jang ya. Gak akan atuh, saya akan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu bagus, Mang. Apa Mang? Ini ngecek kamu. Jadi Mang ya sudah pokoknya pesan dari Kakak mah jangan nakal ya kamu ya. Siap atuh, Kak. Ayo, Kak. Sampai omongin ya. Siap, Kak. Si goblok. Karek dia di papatahan, ulah bandel, ulah bedagung. Boga adinya bener-bener pisan ngadu jana. Saatnya kita akan membuat kekacauan. Tangan saya, kaki saya sudah pegel. Udah lama tidak melakukan itu. Tunggu saja, perang dunia yang ketiga akan dimulai. Pokoknya mah semangat. Ku rindu bayamu peti. Jang. Dia ukla. Naon aya? Mereka mana mana? Kali itu lepangan. Aing yang udu tapi mung ini mana wayahna pangmeulikeun nya. Mana tuh? Ya duitna yeuh. Tah. Pangmeulikeun udud anu tapi hayang nu rasa coklatnya ududna teh banteng nubruk meta. Apal? Oh, tuh enak raja singa. Keun bae nu penting mah udud dek hayang ieu geus lila ieu. Haseum sungut jang. Jik ini mana tuh buruna? heuh engke buruna mah sok gampang sok pangmeulikeun heula nya. Buru tong lila. Buru jang tong lila jang. Mending segala beak, ini pupur beak, mahal nih itu. Sabun beak, bako beak, bawang berem beak, salana jero soe. Itu ya tuyul, untung. Jang! Tah, buka goran. Naon, Mak? Mana duit teh? Kadieu sakadeng. Kadieu si teh kutia. Kadieu. Naon, Mak? Si kutil bagong. Pangmalikeun nak, dititah kumaha pangmalikeun pupur pipa nomor 4 jeung bawang beureum jeung tarasinya amat. Oh, nomor 4 mah aya ge paralon, Mak. Ih, lain paralon, aya teh sudah pipa mah pupur bedaknya wedak jeung ari calana jero aya eueuh di warung. Oh, atuh mah aya ge calana bolong gede. Calana jero. Engke kumaha diburuhannya? Atuh mah mana tuh ayeuna tuh buru. Engke kumaha diburuhan, engke buruh nama ka dieu kan ieu mah ke dipasak heula. Naon tadi teh nu mimiti teh naon? Pupur apal pupur pipa nomor 2. Ayeuna ge paralon, Mak. Oh, pipa mah. Ayeuna ge paralon. Merek sia teh itu merek bedak. Sose burung ge kumaha dikeun ka buru tutung ye pasakeunana burunya. Tong lila he eta. Engke di buruhan kumaha tong lila he sia teh awas mun lila ye ka buru tutung nya. Aing mah teu nini teu sia tadi wanita teu dipamerkeun buru. Jajan. Korea. Kamu mau beli apa? Aku mau beli seblak deh. Ih, kayaknya enak tapi aku mau gak mau. Mau apa? Ih, Mas. Lagi ngapain kamu? Bib. Bib dari mana? Iya, Bib. Aku jadi malu.
barengan gitu. Kamu lagi ngapain di sini? Lagi jajan. Iya, kita mau lagi nongki. Oh, mau aku traktir gak? Boleh. Emang Bib punya uang gitu? Kamu mah jangan ditanya. Bib Minion mah banyak uangnya. Nih, kamu jajan. Serius ini Bib? Iya, serius. Yang benar ini Bib? Bener. Iya ya. Aku mau nanya. Kamu siapa namanya teh? Imas? Iya. Tahu gak artinya Imas apa? Apa? Ih, Masya Allah cantik banget. Itu Ai. Apa? Ai juga punya artinya. I love you. Ih, Bib bisa aja deh. Ujang, kamu sedang ngapain di sini? Ini aku lagi ngerayu cewek cantik, bidadari. Buat satu arka. Mau atuh ada yang mau kebengetan ama, Bapak yuk. Mau bungut kan? Ayo lah sekarang. Kemana ya? Ikut pokoknya. Kemana ya? Ada bisnis. Ayo, cepat. Iya tuh. Aku tinggal dulu ya, Yang ya. Iya, hati-hati ya Bib. Ayo. Neng, let's go. Kamana nya itu si kutil teh? Kalau kang geus aya 5 jam. Ya Allah. Masa kok geus beak deui. Iya mah. Mau balik ieu mah. Kutil. Kutil. Nah, kamana nya itu budak teh ah? Nah, sahareureum ya. Si Kujang anger ieu mah kebiasaan teh meuli rokok teh. Lang lila. Nyaho aing teh teh nungguan. Ku aing mun kapangi jeung lalab sia ku aing geranya awas ya Kujang. Ya binga itu. Ya binga itu. Ya. Ya binga itu sama. Ujang non, kekulantungan dirinya Ujang. Jangan ngendarakeuna. Ujang juga nulieur. Tuh. Kulantungan juga monyet tadi Ujang. Nih, Hari Ujang. nu naon atuh tiga cing atuh ngendarekeun motor teh sing udah deuleu grup panon sia teh meuni aing jadi ngait. Aku tidak melihat Jang. Ya cepat atuh. Ayo kita pergi lagi. Jang, hei. Kumaha itu? Mana rokok nu urang mana? Rokok. Kapan tadi titah meuli teh nu banteng nubruk teh mana? Oh, duit naoge leungit. Tebalek. Terus ayo budak nu mana? Gusti. Naon eta? Nya tebalek kumaha budak teh. Aduh, aing mah disungut geus hasil geus muka daek ieu. Aing kumaha ieu teh si Ujang teh? Kita meuli rokok. Meuli rokok tadi teh hiji. Kumaha? Lain ku si Yai ku mama teh meuli budak jeung meuli tanas itu. Belaan tulu tutung itu. Masakan aku masih. Ujang, bagaimana nih? Geus sok kumaha na duit mana deket duitnya ah. Tadi teh Sok ada kan duit nu mah deh. dipake jajanan awewe. Geus moal balik, ieu mah moal balik. Moal balik. Sia gagayaan tadi. Kayaan awewe. Duit tuh si Emak jeung si Aa. Ujang aing can garing ieu bibir tadi besok mamatahan. Ujang, ulah bedagong, ulah nyen piomongkeun. Lieur aing mah. Kumaha aya na urusanna tuh kumaha ieu? Kumaha tuh? PPA lah, geus lieur urang buka di dieu. Bang awe kumahakeun ge ah. Lejang. Ieu urang kali gerak. Mending ge ayeuna nama urang Potong mah. Pak, bangun mah tolong. Sok tadi tadi. Dua. Sok anu mah ya. Ya dari kana ya. Dari kana ujang dari kana. Kapok gua. Kapok. Kapok. Geus Mani. ya Allah. Udah sakit atuh. Ayo. Puas ya. Rude. Aing mah ini kaos kitu teh. Tulungan aing. Aing.